Jadi hansip geus pernah menang bangsat. Alhamdulillah atuh. Tos 8 kali ditewak abdi ku bangsat. Nah, da bangsat teh gelede. Jangkung gede jeung mau pistol, ari abdi mau pentungan. Atuh eleh, nya mending pasrah we abdi teh daripada abdi ditembak. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Banci. Punten kulang. Punten saha sada pupuntenan uyut. Ai. Sada pupuntenan. Cik mundur. Saha uyut duka. Punten kulang. Mangga saha di luar. Abdi saha di jero. Ye, tamu teh kieu itu. Mangga linggih kelebet. Cana ke opieuna na ka dieu. Yang disukuhan beheng moal teman uyut nyeta uyut ke kieu tamu teh kakara umur-umuran nepi ka jangar mangalingi sae kabeneran aya di jero deuleu hirup sewangan bawa budal bulan mangga budal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi hansip. Keamanan di dia. Saha teh ya? Mainnya hilap deui ka abdi. Saha? Engkus. Upami di pesantren mana me abdi teh dahlan. Dahlan sumuhun. Nguningakeun aya tamu ka dieu bulan. Data tadi ge geus ngobrol. Oh terus ngobrol. Ya duh. Siangan kumaha teh nya. Ya. Nanti mana wae atuh apa nuju hajat. Abdi mah tentara hajat. Ya rerencangan abdi drum. Nah, da abdi mah tara jauh jeung drum. Hansip mah di mana ge tara jauh jeung drum. Jeung janur we. Is, padahal hansip teh anu paling terdepan. Garda terdepan dina keamanan teh hansip. Nu mata ulah ngamomorekeun ka hansip teh. Allahu Akbar. Mata pandi dieu mah hansip teh digaji ku kaula 1,5 juta. Tapi ada 100. Abdi kanggo kuota. Ya ke bener. Muhun. Mari ayeuna mah lewat HP we, lewat HP nganggo WA. Upami naon-naon miss call we ka abdi. Sabaraha nomorna? 0. Nomor naon? Nomor sabatu. Sae bulan. Jadi atuh kita ka jero. Sae bulan mangga. Wan ieu teh tamu teh rara culidi, caludi. Teu sawios dalu di oge. Teu sawios. Da hidup da anjeun ge hansip teu sehat geuning kitu. Oh sumuhun mangga bulan. Geus sabahara lila jadi hansip. Abdi janten hansip teh ti tahun 70. Tigu braga lam dunya parantos jadi hansip. Orok keneh ge abdi mah tos ngangge baju hejo. Ayeuna geus aki-aki jadi hansip keneh. Jadi hansip geus pernah menang bangsat. Alhamdulillah atuh. Tos 8 kali ditewak abdi ku bangsat. Nah, da bangsat teh gelede. Jangkung gede jeung mau pistol, ari abdi mau pentungan. Atuh eleh, nya mending pasrah we abdi teh daripada abdi di
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.